Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nepangkeun nama abdi Buminara Putri dari kelas 10 MIPA 8. Dinten kasempatan ayeuna abdi rek ngadongeng Sasakala Gunung Putri. Satajan masuk ka dongeng parada terang teu Gunung Putri teh di mana? Gunung Putri teh aya di Desa Mukapayung di Cililin. Nah di desa ieu juga aya curug, aya gunung, aya lembah jeung paket komplit we buat wisata. Kira-kira apa sih sasakalana? Cing yuk kita langsung dengikeun. Kacaritakeun pada zaman baheula aya putri anu kacida pisan geulisna. Saking geulisna teh banyak lalaki anu nikah hayang, mulai dari anak raja, turunan caca, jeung lalaki-lalaki lainna. Namun tak aya nu bisa ngelamar. Sakur nu kungsi ngelamar teh balik lengoh jeung kuciwa. Demi sababna unggal aya nu ngalamar teh putri teh sok aya pamentana. Pamentana teh rupa-rupa tapi teu telah aya nu gampang. Lamun teu bisa ngalakukeun pamentana nya wayahna lamarna teh diterima. Geus aya puluhan lalaki nu gagal nepikeun teu bisa nerima kahayangan putri. Dan kitu teu bisa kumaha. Ari sababna putri teh lain gelis doang, putri teh lama-lama jadi sakti. Pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Limangsa kurunyung aya lalaki anu datang ka eta putri. Eta lalaki teh urang padesaan ngaranna Asep Roke. Maksud kedatangannya teh hoyong ngelamar si putri. Putri yang teu nolak, tapi nyaeta boga pamentana. Abdi tarima lamaranna, tapi aya hiji syarat. Anjeun abdi beri waktu wanci surup panon poe. Syaratna anjeun kudu ngabawa munding anu tandukna baplang. Mun teu aya, moal abdi pisah lagi. Asep Roke indit bari gede hati. Naon hesena ningali munding? Manehna geus ujug pian bakal jadi salaki putri. Indit teh bari gembira pisan. Tapi buktina mah bet nyalahan. Waktu panon poe geus rek surup, Asep Roke di jalan keneh. Can nepi ka tempat putri. Padahal munding nu tandukna baplang teh geus katungtung ku manehna. Ngan waktunya weh geus mah tebih keneh, ujug-ujug munding teh eureun teu daek ibalumpang. Cicing we di dinya teh. Asep Roke teh kaget, balik we ka tukang. Munding teh jadi batu. Asep Roke teh ingat ka putri nu kasohor elmuna. Moal boa kejadian kitu teh nya lantaran pengawasan putri teh. Geus lah bae tinggalin we mundingna, nu penting abdi ka tempatna putri, cek si Asep teh. Barebet we manehna lumpat ka tempatna putri. Tapi barang nepi ka deukeut panganjarkan putri, Asep Roke ge rubah jadi arca batu. Nah kitu deui putri teh, manehna ge jadi arca. Lila-lila tempat Asep Roke jadi arca teh jadi gunung, namina Gunung Asep Roke. Tah, begitu juga tempatna putri, namina teh jadi Gunung Putri. Di antara Gunung Asep Roke atau Gunung Nahkoda atau panggilan lainna anu dipake di warga sekitar, aya curug, namina teh Curug Putri. Disitulah nu ayeuna jadi tempat wisata orang-orang. Ari batu robahan tina munding kumaha? Jadi juga namina teh Batu Munding aya di Cililin oge. Jadi kitu carita Sasakala Gunung Putri teh. Ternyata Gunung Putri teh hasil jalma